wabarakatuh. Kaluhur kanu maha agung, kahandap kanu maha kawasa. Nagigir ka Gusti nu maha suci. Nadawidi agung na nu kagungan alam. Boga mangsa jeung ngaturna. Urang nganukur ngalengkah ngalakonan jatining hirup jeung urip. Baheula lain ayeuna. Baheula jeung jaga diatur kuno kawasa. Prosesi mapa panganten garapan Surya Mada Putih Kencana Asuhan Bunda Lintang alamat Ciater Subang Senja di Kawitan. Paralun ka Gusti nu maha suci pangeran raka jeung sukma nedan diapin di jaring diraksa tidak gogoda mangka melas mangka Benjang ladra aturan para tamu
aduh ngaheureuykeun becan hapunten sakila kaya anu kasep lah di belaku kaki baik kanca mapanas panganten anyar aduh haturan ya mah khusus karomongan panganten pambeget tararama kasep ibu bapak alhamdulillah lu di mana teh ya teh geuningan meme tepang sareng wah mohon naon ibu hajat ke sabar bu hajat tosok padahal jangan sing ngadok-ngadok pangku gitu aduh haturan haturan damang ibu aduh bapak haturan alhamdulillah Gusti belum oh ya bunga karek di ibuna eta teh acan di bapana mah komo di panganten ke heula ieu teh asa teu pugu aki teh kanca tuh murah ke heula bakat ku atok ke aki teh naron ieu teh da itu geus dibawa teh ya iket geus dipake padudan aya kantong aya malahan jalan-jalan jero ge geus dipake kan aya nu tinggaleuh ieu teh tah bener si Abu aduh Abu mana Abu teh itu alah Abu alah sia di siapa itu ujang we nyabakan gado panganten pangah yakin meni bahagia ini teh bahagia tinggi wadi elap ya biar nyabak setik hapunten ka panganten isi hapunten jadi teman kitu teh kurang ajar yeuh eta teh bieu karek ti ibu besan jeung ti panganten aiti bapak ngacan-ngacan di panganten istri bade gitu mana sok matre gitu alah bapak dia reka mana kayak aja reka mana ya reka itu ya bekerja saja itu tinggal ngodong jeung ngobang pare itu di jalan tadi aduh jadi lain ningali dua masuk jajan saya jagreng biasanya ada aturan ya lungkeun beunang tong ini mereka aturan apa nama ibu panganten ini kurang ajar sia ningali duit mah ditaekan bangun oge ini teh atuh teh nyahon ini teh dia teh pelatih lumba-lumba kurang ajar teh alah mohon kalah ya nini rek kaul laki cicing rek kaul laki kabelah dia tuh akina deukeut nyampeun cicing bapak besan acan disaran dah rek ku aki we bapak besan mah cenah ki eta bapak besan acan bapak rek disampeukeun moal laki kame aturan ih kira sok lah itu ala cicing haturan hatur nuhun eta si bapak dong ngejeket eta dikireun ngodok dompet alhamdulillah itu dipengker alhamdulillah
geus kieu mah ye urang kaul laki cing tapi kaul terek bare diuk aki mah ye rek bali diuk ini mah ye adu kaki bela dia ke bismillah urang diuk alah tapi hese alah ieu teh nu ngaganjel alah aki bang mariksakeun aya naon nu ngaganjel hese aki ulah sia geuning mending ngajelepang kunaon dari mana ini kunaon siapa iya ki aya nu ngaganjel rek diuk teh siapa halah aing mah euy geus bae diuk maksakeun we mending ngajelepeng gitu eta nu ngaganjel alah bisa lah tarek naon ini eta tarek naon ini marek nyanyi ya tengekeun ke kantong ke dibawa sudan alah nyanyi alah cok sia nu mulai syarat mah alah ci alah cobaan deui geus sok aduh saya bismillahirrahmanirrahim alah alah dosa coba deh ayo siap teh cai tak wae di padul kita tadi teh kurang guys kira-kira geus ayo sudah karunya itu siapa alah udah kira tuh aki itu urang geus naroktok ya jadi ingat Bang Emo bayar WC duitna untung geus meunang taweran dari merek KMC acan aya tuh urang papakeun ini karunya hawa toto suami teuing sok aturan geuning meunang kasep dia aturan kasadaena burung kanca tadinya orang papat aya deui yang MC eta mah ayo para bu ya Asya aduh sia teh eta aing rek diporosokeun baik siap alah itu senang ini mana senang jeung senang teh butut pegati yai tong dibawa di sia teh ngera-ngera pokoknya ya sakitu kasepna eta aduh tapi karunya itu kurang papa gue kanca nya ya kanca kurang papa gatur nuhun yang eta senang sia teh belah dieu
Banggakan ibu sang pengantin istri majang. Apakah ibu? Tawis kadede perlambang katresnamaan karena cangredkeun rek disimpaikeun pada kenyaman urang sangakeun ibu panganten istri sejak ngangkalengkeun malati ka asih bismillah panjang kadede panjang cangkanyaan mengrupi malati ka asih mugia waduya walakeri mangga digeneng disampaikan kedua pandakannya dinu janji bahwa salajeng namala akirengser di urang kencana kapalamina bagia wilujeng sumpi naratas jalan kabagjaan gerak-gerak kambul sawetu wancuh saestu estu di dunia jeung pamadegan Enak.